Panggenah-genahna jadi jelema beunghar. Oh, loba duit mah ieu. Edeuk indit makan-makan tinggal bring indit. Edeuk indit jalan-jalan ka mall tinggal bring. Yes. Coba ieu anu boga gaji pas-pasan kos urang mah belum cukup keur mah hisabulan ieu keur resiko. Loba dipikir, bisa wae ayeuna urang jalan-jalan makan-makan, bisa wae urang mawa budak ieu nu sakitu lobana ngabring ka mall. Tapi urang teh dipikir heula, lamun ayeuna urang jalan-jalan jeung makan-makan, sang tantu urang isuk page teu bisa dahar. Paledageun. Dengekeun Nurmi. Awewe mah sanajan geus kawin ge tetep kudu dandan, kudu campernik. Ku sabab lalaki mah eueuh puasna. Tuh tempo artis, nu sakitu geulisna, nu sakitu glowingna, nu sakitu mulusna, masih keneh di selingkuhan. Komo deui urang anu bebentukanna ciga kieu. Dengekeun, urang wae anu osok dandan, nu sakitu geulisna, nu sakitu gemohina, nu sakitu imutna, masih keneh dinyerikeun, masih keneh dihare-harekeun. Hayang nyaho rasana. Anjing banget. Paledageun. Cicing katempona bodoh, tapi jelema zaman ayeuna loba drama. Tapi kudu inget, karma moal salah nama. Peledageun. Abongnya nu goreng hate, maka batur, ulah ulin jeung si eta, ulah gaul jeung si eta, ulah ruang riung jeung si eta, cicing we diimak tong ka mana-mana. Teu kudu ngahasut, jelema zaman ayeuna mah palalinter, termasuk maneh. Pinter nganilai kana kagorengan batur, tapi bodoh nganilai kana diri sorangan. Bari nage gaul mah jeung saha we, teu kudu dicare, deuk jeung domba, deuk jeung monyet, deuk jeung kebo, ari sakirana ngarti kana bahasana mah. Paledageun. Yeuh, geus kolot kieu mah lain eueuh kawani, lain teu gede kawani. Lamun nempok batur jahat, munafik, manipulatif, haus validasi, osok ngahina jeung ngarendahkeun batur. Sakapeung mah sok hayang nanya, ari Anda sehat kikituan teh? Teu katega eta biwir ngucapkeun kitu ka batur. Paledageun. Yeuh, neangan duit mah zaman ayeuna mah gampang. Nu teu gampang mah neangan jelema anu tepat waktu mayar hutang. Bener teu? Paledageun. Yeuh, Nurmi, urang mah teu munafik, sarua urang oge osok ngagibah. Beda carana, ari batur mah ngagibahkeun teh ngabongkar aibna, ngorehan kasalahanna, nepikeun ka nyebar eta beritana. Beda deui jeung ngagibah urang mah, cukup urang nu nyaho sanajan aib manehna ieu garoreng oge, cukup urang jeung keluarga urang. Beda pan ngagibahna oge. Paledageun. Dengekeun Nurmi, nu ngaranna makmu mah kumaha imam, kumaha nu dihareup, begitu juga antara salaki jeung pamajikan. Pan salaki teh imam ieu di dalam rumah tangga. Lamun salaki unggal poe pagaweana sare jeung nyaho HP, turutan ku urang. Cigah manehanana, lamun salaki unggal poe indit ulin ieu poya-poya, pura-pura jeung babaturanna, turutan ku urang, poya-poya, pura-pura jeung babaturan urang. Man nya we hayo unggal poe capek ngan gegero we jeung gegero. Tah lamun lalaki pinter nyumputkeun duit, urang oge kudu pinter ya nyumputkeun duit. Lieur nu sakitu lieur na ngatur duit dibere ku salaki pas-pasan kudu mah nepikeun ka gajihan. Lieur kudu pinter urang nyumputkeun duit. Piraku we ayeuna salaki nu untungna urang anu rugi. Teruskeun jadi jelema anu tenang jeung senang. Tong ngadenge omongan batur sanajan dikagogoreng urang. Ingat, tugas urang mah beraksi, lain eudeuk klarifikasi. Paledageun. Yeuh, jelema beunghar baheula mah tara sombong, tara pamer. Anu osok pamer jeung sombong mah anu baheulana sangsara pek ayeuna beunghar. Bener teu? Paledageun. Dengekeun Kardun, lamun pamajikan amek-amekan, cocorobokan, cecileubeungan, ngagandengkeun sakuriling imah, maneh teh kudu bangga, ulah amek. Yeuh, tuh batur mah ngahajak aya ngarukiah imah teh kudu mayar heula. Ari kitu mah gandengan ku sareng pamajikan, jurig, genderuwo, tuyul, araringkah teh. Bener teu? Paledageun. Yeuh, Kardun, deuk maneh susah, deuk maneh senang, deuk maneh sangsara, di baturan nepikeun ka eueuh nyawa oge. Tapi soal maneh mencintai orang lain, duit bisa dicari, tapi masalah burung berbagi teu hayang teuing. Paledageun. Tadi udang sare ieu masih kene beureum. Ketimbang neangan dadahareun keur eusi beuteung jadi biru. Kayak geus beurang jadi hejo.
tuluy ungu. Ka itu nama ye jadi carita. Masih mending lamun loba mah. Ieu ngan saukur salambar. Dek teulieur kumaha ieu hirup ngaturna. Baladageun. Tah, aktif sia. Halo. Permi. Kumaha atuh ieu teh geus waktuna sakedeung deui ge 2 poe deui ge lebaran. Sakitu eta ku urang dicet pek ditempo henteu, dibales henteu, diteleponan geus 20 kali teh diangkat-angkat. Diteang ka imah ngaleungit, jeung ngaleungit ciga dedemit. Hah? Teu urusan, dek nongtot bool, dek gering panas tiris. Update status kamu mah, meuli baju lebaran mah, ari kana hutang pokok. Sok-sok ah, geura bayar, pokona mah urang ge sarua butuh. Tadageun. Alergi ku jelema tempo aya pangabutuh. Cek, kernaon cek? Alergi ku jelema tempo aya pangabutuh minjem duit. Bener teu? Baladageun. Aha atuh ari geus dikawin kalakah diselingkuhan. Sabangor-bangorna lalaki, sabangsat-bangsatna lalaki, angger neangan awewe mah hayang kanu bager, hayang kanu bener, hayang kanu solehah, keur dikawin. Nya serius. Nah atuh ari geus dikawin kalakah diselingkuhan. Ka awewe nu can nyaho sifatna, ka awewe nu can nyaho kalakuanna. Dalamun awewe bener mah moal daek diajak selingkuh. Komo geus nyaho eta aya pamajikanna hanya dengan karena modal gatal dan rayuan gombal. Wow. Jangan lupa makan, nanti kamu sakit. Pikeun ka poho ka pamajikan nu aya di imah. Poho kanu mang masakeun di saat maneh lapar. Poho kanu mang nyeuseurkeun di saat baju maneh kotor. Poho kanu ngurus maneh di saat maneh gering setengah kojor. Saka deui ari lain pamajikan mah. Bener teu? Baladageun. Ku sabab nu datangna jelema bodoh jeung jelema anu eueuh pangabisa. Ye, pantes dukun mah disebut jelema pinter jeung jelema bisa ge. Ku sabab nu datangna jelema bodoh jeung jelema anu eueuh pangabisa. Matak jelema anu osok ngadukunkeun batur teu bisa ku sorangan. Da bisana siri ka batur, iri dengki ka batur, jeung jahil ka batur. Matak jelema anu osok ngadukunkeun batur, hirupna ge teu jamuga. Bahkan moal aya kamajuan. Bener teu? Baladageun. Dengekeun ya dengekeun. Pingkeun deui lamun deung pinjem duit ka salakina, kudu ngomong oge ka anak jeung pamajikanna. Ku sabab jelema anu geus rumah tangga mah aya hak anak jeung pamajikanna. Jeung tong poho lamun geus dibere nginjem duit, kudu nganuhunkeun kanu jadi anak jeung pamajikanna. Ku sabab maneh mah moal nyaho eta duit nu diinjemkeun ku salakina keur pangabutuh anak jeung pamajikanna. Bener teu? Baladageun. Ngaranna ge lalaki egois. Giliran pamajikan mantuan yang nafkah disebutkeun wajar. Giliran salaki mantuan pamajikan mbah wadah disebutkeun kurang ajar. Ye, eta teh sabenerna mah pagawean lalaki nu ngurus imah teh jeung neangan duit. Da awewe mah pagawean ge aya 3, ngurus salaki, ngurus budak, jeung ngadengkeun. Sakitu. Dagekeun borokok. Baladageun. Jeung anu bener mah nyaeta minantu nu daek ngabantu, nu daek ngarawat mitoha, lamun minantuna daekeun, ridho jeung ikhlaseun tanpa dipaksa. Minantu mah teu wajib ngurus mitoha, nu wajib ngurus mitoha mah anak kandung sorangan, jeung darah daging sorangan, lain pamajikan atawa salaki ti anakna. Jeung ulah mentang-mentang ka minantu pedah geus kawin jeung anakna, kabeh tanggung jawab rumah tangga dibikeun kanu jadi minantu. Ingat, minantu ge sarua boga kolot. Jeung anu bener mah nyaeta minantu nu daek ngabantu, nu daek ngarawat mitoha, lamun minantuna daekeun, ridho jeung ikhlaseun tanpa dipaksa. Ingat para mitoha, minantu mah lain anak kandung, tapi anu wajib ngurus mitoha jaga geus kolot tetep anak kandung sorangan. Bener teu? Baladageun. Lamun rumah sahayang hirup bener, urus mah hirup sorangan, ulah sok nguruskeun hirup batur. Teu kitu urus heula keluarga maneh sorangan. Di sisi lain maneh menang pahala, di sisi lain maneh berguna. Baladageun. Dengekeun ontohon. Ulah sok sombong, ulah sok asa aing lalaki, panjang lengkah. Angger ieu teu boga duit mah ngajugrung, ciga mejikom. Ulah asa aing lalaki bisa milihan awewe anu leuwih geulis, anu leuwih hedon. Ingat ieu, nu geulis mah zaman ayeuna oge loba, tapi anu setia jeung maturan maneh di saat sangsara hesek. Bener teu? Baladageun.